Ku akang we nya HP teh pamalikeunana. Nah, aku akang. Ku nyanyi ku sorangan, main bisa milihan. Pan enggeus bieu abi teh neangan kukurelingan di kota. Tapi teu manggihan. Nya teh manggihan. Pan pabalatak kontra di kota mah. Tinggal datangan hiji-hiji. Pan enggeus eta gen. Abi ngureling nanyakeun Kang. Aya oge merek Xiaomi jeung si Oma. Ari merek second mah eueuh. Nyai. Maksudna HP second teh HP urut, lain HP merek second. HP urut saha Kang? Duka atuh, duka urut saha. Terus kamu tukang dagang nanyakeun HP rek urut saha? Kumaha Kang abi ngajawabna? Moal nanyakeun urut saha-sahana nyi. Sok aya wae ah. Nya we bisi nanyakeun. Bejakeun we urut jelema gitu. Tah kitu Kang, sagala ge kudu jelas. Ulah sangeunahna.